kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Jika terangan ti sebagian ulama min samaratil amalil mardi al makbuli indallahi ta'ala wujdanul halawah fihi wan naimibi. Sabagian tina buahna amal ibadah anu makbul nungguh Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta ayatna rasa amis jeung nikmat muka rasa kudiri naika migawe eta ibadah. Jadi ari nu ngaran amal ibadah cek istilah mah aya nu makbul aya nu mardud. Anu disebut makbul nyaeta anu ditarima, hartina amal ibadah anu cumpon kana syarat jeung katangtuan anu berlaku atawa anu loyo anu memenuhi standar kualitas atawa standar kelayakan nu dituntut ku aturan hukumna Gusti Allah. Sedangkan ari nu disebut mardud nyaeta anu ditolak, hartina anu teu memenuhi syarat jeung katangtuan atawa teu memenuhi kana standar kualitas anu dituntut ku aturan hukum Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun anjeun hayang nyaho apakah amal ibadah nu dipigawe ku anjeun makbul atawa mardud, cirina eta diantarana nyaeta tingali aya henteu buahna, karasa henteu buahna. Lamun amal ibadah nu dipigawe ku anjeun karasa ngeunahna, karasa amisna, karasa nikmatna, eta tandana makbul. Sedengkeun lamun sabalikna teu karasa ngeunahna, teu karasa nikmatna, teu karasa amisna, eta ngandung harti amal ibadah nu dipigawe ku anjeun teh mardud gitu. Wa dalilu wujudi hadhihi halawati anna satu tinuhudi ilai wal mudawamatu alai. Jeung ari tanda tina ayatna rasa nikmat dina eta amal ibadah nyaeta ayatna sumanget kana migawena jeung teu bosen-bosen dina migawena atawa langgeng dina migawena. Jadi manusia teh lamun secara garis besarna mah pan aya jasmani jeung aya rohani heuh. Dalam secara syariat nunuatkeun jasmani teh diantarana kadaharan. Tanu butuh dahar teh lain jasmani hungkul tapi rohani oge butuh dahar. Ari jasmani mah daharna sangu jeung lauk pauk jeung sayur mayur jeung sajabana. Sedengkeun ari rohani mah daharna teh nyaeta amal ibadah. Ayeuna lamun dina urusan jasmani ari kana menu dahar anu karasa ngeunah mah pan ujang teh sumangat dahar teh jeung hayang deui heuh teu bosen-bosen. Contohna seperti orang masing-masing
Tiletik nepi ka kolot ayeuna nepi ka engke maot angger we dahar teh eta deui sangu deui heueuh. Eta cirina aya ngeunah atawa aya kangeunahan aya kanikmatan dina bab jasmani. Kamari dahar sangu ayeuna dahar sangu isukan dahar sangu pageto dahar sangu heueuh. Tah dina bab rohani oge lieu ibarat kitu. Ciri ayana ngeunah atawa tanda ayana nikmat nyaeta sumanget jeung teu bosen-bosen kana migawe eta amal ibadah. Sabalikna teh eta lamun kana migawe amal ibadah anjeun teu sumanget jeung dina migawena karasa membosankan sehingga teu langgeng dina migawena ngan sabatas coba-coba hungkul misalna nyobaan saminggu eueuh karasana geus weh ditinggalkeun teu dipigawe deui. Eta teh nandakeun eueuh halawah nyaeta eueuh kangeunahan dina migawe eta amal ibadah. Jeung ari eueuhna kangeunahan dina migawe eta amal ibadah nandakeun eta amal ibadah teh mardud hartina reject mun ceuk bahasa pabrik mah tidak memenuhi standar kualitas anu dituntut ku pasar jadi ditolak. Produk gagal lamun dina produk pabrik mah ayeuna tinggal pariksa ka diri orang masing-masing ngeunah henteu ibadah teh. Lamun salat teu karasa nikmat, lamun ngadoros Quran teu karasa nikmat, lamun zikrullah jeung shalawat teu karasa nikmat, lamun ngaluarkeun zakat jeung sedekah teu karasa nikmat. Eta teh aya kemungkinan rohani ujang teh keur gering. Kumaha we jasmani? Lamun jasmani ujang keur gering mah pansok sanajan disantapna hidangan anu istimewa anu lezat binikmat ge angger we karasana teh teu ngeunah. Nu amis jadi pahit, nu gurih jadi pahit, nu lada jadi pahit. Kabeh nu ngeunah-ngeunah teh karasana teh teu ngeunah nya karasa pahang atawa pahit. Ngadahar menu Nusantara teu ngeunah, ngadahar menu Eropa teu ngeunah, ngadahar menu Timur Tengah teu ngeunah, ngadahar menu Amerika teu ngeunah, ngadahar menu Korea, Jepang jeung sajabana sarua teu ngeunah. Kabeh karasana teh lain ngeunah tapi teu ngeunah, tapi pahit. Tah lamun kitu teh berarti anu bermasalahna teh lain menuna tapi jasmanina. Masalahna teh nyaeta jasmanina keur gering. Ta ibadah oge lir ibarat kitu. Artina jalma anu rohanina gering mah nu aya panyakitan mah dina sakabeh rupa jeung bentuk ibadah anu dipigawena teh kabeh eueuh kangeunahan. Nu aya teh sumpuk bin jenuh binti bosan gitu. Ayeuna naon panyakitna nu matak ngalungitkeun kana nikmatna amal ibadah. Panyakitna teh diantarana nyaeta hubu dunya, nyaeta kadedemes kana dunya atawa terobsesi kana dunya. Lamun dina hate anjeun aya obsesi kana dunya, mangka eta hate anjeun teh bakal katutup ku gambaran dunya. Ibadah mah ibadah, tapi nalika keur ibadah nu tajali dina pandangan hate teh lain Gusti Allah tapi barang-barang dunya.
eta ku sabab nu tajali dina hatena barang-barang dunya mangka hatena musyahadah teh lain ka Gusti Allah tapi musyahadah kana barang-barang dunya anu terobsesi kana harta nu tajali na harta musyahadahna kana harta anu terobsesi kana tahta nu tajalina tahta musyahadahna kana tahta anu terobsesi kana wanita nu tajalina wanita musyahadahna ka wanita eta keur ibadah komo lamun di luar ibadah lamun lain keur dina ibadah mulai para ti eta ari zaman nu terobsesi kana dunya mah sok kagoda ngahalalkeun sagala cara kaasup memperalat kana amal ibadah nyaeta amal ibadah diperalat dijadikeun alat pikeun nyimponan kana obsesina kana barang-barang dunya. Contoh misalnya bakat ku hayang menang mobil manehna ngajual motor duit ladang tina motor kabeh disodakohkeun niatna supaya menang ganjaran anu rupana mobil sapoe dua poe sabulan dua bulan didadago urang ngere mobil kumaha akhirna tekan protes ka ustadna protes ka Gusti Allah tungtungna teh percaya kana amal ibadah teh percaya ka ustad ka ajengan puncakna teh percaya ka Gusti Allah bahaya palamun terjadi seperti itu akibatna salah mimitina salah saha lain salah sodakoh da sodakoh mah barang alus an barang alus mah rek dibulak balik kumaha oge tetep alus nu teu alus nama jelemana sabab dina hatena diantarana aya hubud dunya dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam hubud dunya rasu ala kulli khoti'ah ari saestuna cinta dunya teh eta teh mangrupakeun sumber tina sagala dosa mata kahade migawe amal ibadah ulah karena cinta dunya eta teh mata jadi dosa. Jadi mun aya hubudunya berarti rohani anjeun teh gering berarti anjeun teh sakit jiwa gitu. Tangan jiwa nak sakit rohani nak gering mah ibadah teh mah karasana. Kullu amalin laisa lahu sawabun fid dunya laisa lahu jazaa'un fil akhirah. Pawujudul halawah alamatun ala sawab wal qabul al muqtadi liwujudi ridho wal jaja. Tiap-tiap amal ibadah anu eueuh ganjaranana di dunya mangka di akhirat oge moal aya ganjaranana mangka ayana kanikmatan ayatna halawah anu karasa dina migawe amal ibadah eta teh mangrupakeun tanda yen eta amal ibadah nu dipigawe teh mangrupakeun amal ibadah anu aya ganjaranana anu dipikarido ku Gusti Allah hartina ganjaran tina amal ibadah teh lain halawah jadi manisna ibadah nu karasa nalika migawena eta teh lain ganjaran tina amal ibadah jadi ibadah teh ganjaranana teh lain rasa nikmatna ari rasa nikmatna mah nyaeta nu karasa ku ujang anu migawena eta mah ngan saukur jadi alamat nyaeta anu jadi tanda anu nandakeun yen eta amal ibadah teh aya ganjaranana hartina makbul. Jadi ari ibadah anu makbul mah aya ganjaranana
ganjaranana teh di dunya jeung di akhirat. Nu sabalikna ti eta nyaeta ibadah anu mardud. Ari ibadah anu mardud mah eueuh ganjaranana boh di dunya boh di akhirat. Cirina mardud diantarana nyaeta nalika dipigawe teu karasa ngeunah kitu. Eta contoh nu kahiji. Jama anu sakit jiwa teh anu rohanina gering teh contohna jama anu terobsesi kana dunya gitu. Contoh nu kadua jama anu rohanina gering teh nyaeta jama anu salah posisi. Anu sakuduna hirup teh dina martabat kahambaan, ari ieu kadon hirup dina martabat kapangeranan. Ciri jama anu hirup dina martabat kapangeranan diantarana nyaeta dina rasa batina aya rasa miboga atawa aya rasa memiliki. Jadi sing inget ari anjeun teh manusia, ari kedudukan manusia teh nyaeta ngan saukur hamba. Cirina hamba diantarana nyaeta pakoh. Ari pakoh teh teu boga nanaon, hartina lain anu bogana. Contoh misalnya dina diri ujang teh aya ceuli jeung bengena, aya panon jeung awasna, aya irung jeung angseuna, aya bibir jeung ucapna, aya leungeun jeung obahna, aya suku jeung lengkahna, aya wujud jeung hirupna jeung sajabana. Tah eta teh kabeh aya nu bogana. Jeung ari nu bogana teh lain ujang. Eta nu aya dina diri. Nya kitu deui anu aya di luar diri eta ge sarua. Contohna misalna aya duit, aya kendaraan, aya imah, aya anak, aya pamajikan jeung sajabana eta oge sarua aya nu bogana teh lain ujang. Kabeh nu dina diri ujang jeung nu di luar diri ujang hakikatna mah nu bogana teh Gusti Allah. Tah kusabab kitu mangka dina hakikat ujang nyaeta dina rasa batin ulah aya rasa miboga, ulah aya rasa memiliki kana eta perkara boh kanu aya dina diri boh kanu aya di luar diri. Lamun rasa batin geus bersih diantarana nyaeta bersih tina rasa miboga mangka ujang teh disebut pakoh. Atawa muncul istilah Al-Qur'an mah pukoro. Sakumaha nu parantos didhawuhkeun ti Gusti Allah dina Al-Qur'anul Hakim, inna shadaqatu lil fuqara. Saestuna ari sedekah teh nyaeta tinu boga kanu teu boga. Lamun dina konteks hablum minanas anu leunang sedekah teh fuqara. Anu dimaksud fuqara dina konteks hubungan jeung pada manusia teh nyaeta jama anu fakir, anu teu boga harta banda jang nyukupan kabutuhan hirupna. Tah etalah anu meunang sedekah ti manusia. Sedengkeun ari dina konteks hablum minallah nyaeta dina konteks hubungan jeung Gusti Allah sarua kitu. Ari tadi mah ujang teu meunang sedekah teh ti juragan cecep misalna tinu boga disebut mah menurut syariat. Ari ieu mah nu meunang sedekah langsung ti Gusti Allah atawa biasana disebut anugerah atawa karomah atawa maunah. Eta oge sarua anu nampakna teh nyaeta fuqara.
Tapi ari tadi mah dina konteks hubungan jengpa pada manusia nu dimaksud pukoro teh nyaeta nu teu boga harta banda. Sedangkan ari dina konteks hubungan antara manusia jeung Gusti Allah mah nu dimaksud pukoro teh nyaeta jalma anu teu boga rasa miboga atawa anu dina rasa batina rasa memiliki tah etalah jalma anu menang sedekah ti Gusti Allah. Menrupana ilmu disebut ilmu laduni, menrupana pangkat disebut wali jeung sajabana tak kaasup halawatul ibadah eta oge sabagian tina sedekah hartina eta teh anugerah ti Gusti Allah. Jadi lamun hayang menang bagian tina sedekahna atawa tina anugerahna Gusti Allah, mangka anjeun teh kudu hirup dina martabat kahambaan. Carana nyaeta bersihkeun rasa batin tina rasa miboga. Ulah aya rasa miboga kana nanaon dina kanyataan hakikat diri anjeun nyaeta dina rasa batin. Boh kana perkara nu aya dina diri, boh kana perkara nu aya di luar diri, boh kanu dohir kanu batin. Hartina saha jalma anu dina hatena aya rasa miboga, mangka etalah jalma anu moal menang bagian tina sedekahna atawa tina anugerahna tina karunia Gusti Allah Subhanahu wa taala anu khusus. Beh diana saperti nikmatna ibadah, beh dituna saperti darajat kaluhuran jeung kapangkatan. Jadi inget-inget dina kasadaran hakikat mah nyaeta dina rasa batin ujang teh teu bogana naon. Kabeh nu aya di ujang saperti ilmu, tanaga, rezeki, perbuatan jeung sajabana nu bogana teh Gusti Allah. Hartina dina ngagunakeunana ulah menurut aturan hawa nafsu, tapi kudu menurut aturan nu bogana nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah kumaha ceuk nafsu ujang, tapi kudu kumaha ceuk Gusti Allah, kumaha ceuk parentahna Gusti Allah, kumaha ceuk laranganna Gusti Allah. Ta eta pedomanana dina ngagunakeunana kitu. Tangaleungitkeun rasa miboga teh eta teh sabagean tina eusina iya kana budu. Hartina can disebut iya kana budu lamun anjeun dina rasa batina aya keneh rasa miboga. Kadituna moal bisa kana iya kana stain. Hartina moal menang bagian tina pitulung Gusti Allah, nyaeta pitulung anu nyalametkeun anjeun tina kacilakaan dunia jeung akhirat. Lamun anjeun can iya kana budu, jeung can disebut iya kana budu lamun hate anjeun, lamun rasa batin anjeun aya keneh rasa miboga gitu. Jadi lamun anjeun hayang menang pitulung jeung anugerah Gusti Allah, berarti kudu bisa iya kana budu. Tah bakal tegak eta iya kana budu lamun dibangun dina asas atawa dibangun dina pondasi atawa dina martabat kahambaan. Ari cirina martabat kahambaan salah sahijina nyaeta pakoh. Cirina pakoh nyaeta rasa batin anjeun bersih tina rasa miboga. Jadi teu aya rasa miboga kana nanaon kitu.